Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tawi iki ku pasal sawiji. Yun basu dan gali dan keduk logatna sami. Sapa al mayyitu mayyit li arba'i khisolin karena opat pira-pira perkara. Al makna utawi maknane iku annahu setuhune kalakuan iku yun basu dan gali atau dan keduk sapa al mayyitu minal qabri saking kubur wujuban hale wajib ya nerangkeun ngagali deui kuburan aya nu hukumna wajib eta hukumna nadban ya man wajib li wujudi ihda khisolin karena ono salah sawiji pira-pira perkara arba'in kang papat pangna muannas isim adadna ihda henteu ahad nalika disipatan ge ku isim adad anu muannas arba henteu arba'ah karena lapad hisol jama taksir tina khoslatun tina muannas khoslatun khisalun wa hadza lan utawi iki liwujudi ihda khisalin arba iku bihasabima tetap kalawan ngitung barang behareup yang arah ka taun sangat seetik cahaya zakarahu kang nutur ieu musannif ing ma wa illa lan lamun ora bihasabima zakara faqad zakaru maka temen wis nutur ieu fuqaha aksara ingkang leuwih akeh min zalika tinimang saking mengkono khisalin arba minha ikut tetap setengah saking ieu aksar min zalik idza dupina utawi lapad idza dupina maknane ing dalam nalika den pendem ieu mayit di ardin ing dalam tanah magsubatin kang den gosok au kufina atawa dan bungkus ieu mayit isaubin ing dalam dodot magsubin kang den gosok wa talabahuma lan nyupri ing ardin lan saub sapa sahibuhuma kang duwe ieu ardin lan saub wa minha sami seperti tadi narkib lan ikut tetap setengah saking ieu aksar min zalik idza dupina kafir fi ardil haram utawi lapad manane ing dalam nalika dan pendem sapa kafirun kafir fi ardil haram ing dalam tanah haram wa minha lan iku setengah saking ieu aksar min dalik idza khifa nabsuhu utawi lapad manane ing dalam nalika den pikawedi apa nabsuhu kagali ieu mayit eta ti antarana sebab-sebab anu ngawajibkeun digali deui kuburan mayitna gali gitu. Kuburanna digali keur ngondisikeun eta mayit maksud eta hukumna wajib salajengna ieu aya anu nabsu hukumna jawaz aya juzu lan wenang apa nabsuhu ngagali ieu mayit li khaufi sailin karena wedi banjir
wa idzam mahaqa lan ing dalam nalika wus hancur ieu mayit wasoro lan dadi ieu mayit iku turoban tanah. Urang nuntut terjemahkeun. Pasal bade nerangkeun tentang ngagali deui kuburan. Ya munasabah beres nerangkeun dapnu ngubur mayit. Kemudian aya beberapa kondisi anu ngawajibkeun mayit digali deui nya si kuburanna digali deui. Al makna ari makna tina matan yun basul mayit li arba'i solen teh annahu sayaktosna yun basul mayit kedah digali deui mayit minal qabri tina kuburanana wujuban kalawan wajib hukum magalina. Jadi wajib mayit digali deui tina kuburan liwujudi ihda khisalin arba karena aya salah sahiji opat perkara. Jadi aya opat perkara anu ngajadikeun sabab wajib mayit digali deui tina kuburanana. Wahada tah ari ieu hukum wajibna ngagali mayit karena ayana salah sahiji perkara nu opat soteh artina ngukur opat sabab anu ngawajibkeun ngagali deui mayit bihasabima dzakaro eta teh memperhitungkeun anu dicarioskeun ku musannif Syekh Salim bin Sumer. Artina secara teks dina matan hanya opat sabab anu ngawajibkeun mayit digali deui. Wa illa lamun seglain karena ngitung-ngitung teks matan mah faqad zakaru aktsar min zalik. Mangka para fuqaha parantos nyarioskeun sabab-sabab sejen anu leuwih loba tibatan opat anu geus ditutur ku musannif. Tegasna mah salian ti sabab nu opat anu ditutur ku musannif dina matan aya deui sabab sejen anu ngawajibkeun ngagali deui mayit tina kuburanana. Minha tina sebagian ieu lain rek nyaritakeun opat berarti kali nambahkeun. Tina sebagian sebab-sebab anu ditutur ku fuqaha nu ngawajibkeun mayit digali deui teh idza dupina fi ardin magsubah nalika mayit dikuburkeun dina tanah gosob tanah batur gitu lain tanah milik pribadi nya pribadi si mayit atau anu ahlina anu ahli si mayit gitu lain di tanah milik ahlina eta mayit jeung lain di tanah pakuburan umum anu dicawiskeun pikeun nguburkeun mayit ieu mah celo we di tanah milik batur tanpa izin pemilikna berarti magasab. Nah ketika mayit dikuburkeun dina tanah meunang ngagasab au kufina fi tsaubin magsub atawa dibungkusna eta mayit teh ku pakaian nu meunang ngagasab ku kain meunang ngagasab kain milik batur gitu tanpa izin pemilikna. Wa talabahuma jeung menta karena eta tanah lamun dina surah dikuburkeun na tanah meunang ngagasab atawa karena kain lamun dina surah dibungkus ku kain meunang ngagasab sahibuhuma nu bogana. Jadi ringkasna mah kieu lamun aya mayit dikubur dina tanah batur tanpa izin pemilikna terus si pemilik teh menta untuk digali eta si kuburan wajib digali deui sok sanajan eta mayitna geus robah eta eueuh kayin gitu jadi mutlak karena eta dipendam di tanah batur ngaganggu hak batur. Atawa lamun mayitna dibungkus ku kain meunang ngagasab nu bogana menta untuk dikembalikan wajib si mayit digali deui karena ieu mah keur nunaikeun hak batur mengembalikan hak ka pemilikna. Wa minha jeung tina sebagian masalah wajib ngagali deui mayit tina kuburan teh idza dupina kafir fi ardil haram
ketika aya mayit jelema kafir dikuburkeun di tanah haram, baik tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah. Apan hukumna haram jelema kafir nincak tanah haram. Bahkan sanajan geus maot gitu si kafir eta hege dikuburkeun di tanah haram, wajib digali deui teh eta kuburan. Eta mah demi naon? Demi ngajaga karena kasucian tanah haram. Wa minha jeung tina sebagian deui sabab anu ngajadikeun wajib digali deui kuburan teh idza khifa nabsuh, ketika dikhawatirkeun basa urang nabsuhu kagalina eta mayit. Lamun tah mayit dikuburkeun di hiji tempat terus dikhawatirkeun lalu dikuburkeun di tempat kitu mah ima digali ku satogala eta bakal dihakan jasad mayit atau mungkin bakal kaseret, bakal kabongkar. Misalnya kawas di kasus ieu nya si tanahna teh bakal kena ku penggusuran misalnya, bakal kabongkar tah wajib digali. Eta ti antara sebab anu ngawajibkeun ngagali deui kuburan salian tina opat makalina matan. Ieu nutur tilu nya musannif opat meureun. Salajengna ti sajaba wajib aya deui nu hukumna ngagali kuburan teh wenang, ieu mah bade digali mangga, bade diantep wae mangga. Wa yajuzu nabsuhu sareng wenang ngagali deui mayit tina kuburanana li khaufi sail karena sieun kabawa ku banjir. Sapertos ieu nanti kasus misalnya mayit dipendam di deket wahangan gitu nya tanah. Terus si wahangan eta teh ka dieu dieunahkeun caina teh sok ngalebo wae naek wae ka luhur. Mangka boleh eta kubur digali kemudian dipindahkeun si mayit. Nah, padahal lamun henteu oge henteu digali henteu wajib gitu. Hanya salah kadar wenang. Ya gitu deui termasuk wenang ngagali kubur teh deui ngagali mayit tina kuburan. Wa idzam mahaq, ketika mayitna geus hancur wasara turoban jeung geus jadi taneuh model kuburan-kuburan lama misalnya ya. Ya kuburan teh geus lila. Geus jadi taneuh bahkan si jasadna si mayit oge. Mangka eta hukumna boleh untuk diisi deui komo lamun teh mah tujuanna teh rek diisi deui ku mayit sejen. Tong kagetnya di makbaroh bake maupun mala kecuali beberapa orang penting, tokoh-tokoh penting. Biasanya kuburan-kuburan paminu sekian tahun terus secara perhitungan para ahli jasad mayit lamun geus terkubur sekian tahun teh sok geus busuk, geus hancur lain busuk deui. Sok geus jadi taneuh tah sok digali biasa keur nguburkeun mayit anyar. Ya ngapada tah mah hukumna teu wajib mulai urang we di wilayah urang. Aya pemakaman-pemakaman geus karolot gitu. Maka hukum ngagali kuburanana teh eta teh wenang henteu haram. Kan bade diantep wae ai sakira-kira bae we cenah misalna diantep ge mangga gitu eta. Ngan dina digalina ge teu nanaon. Teh mun ningali kana redaksi di dieu mah kakarek aya 2 tah hukum nabsul qabri teh ngagali deui kuburan teh aya nu hukumna wajib dan hukumna wenang. Maka teh bakal aya deui anu hukumna haram. Aya anu hukumna nadbu nya dianjurkeun. Kawas karena erek ngadeukeutkeun eta mayit jeung kuburan ahlina nu sejen. Sok aya pan kajantenan gitu nya. Ieu teh terpencil si mayit teh dikuburkeun teh sementara manehna bogan pekuburan keluarga terus rek dialihkeun we. Lamun ku ayeuna dialihkeun ka pekuburan keluarga teh matak leuwih karaksa
eta mah dianjurkeun. Nah, ini orang kana mataneun eta mah karek dina sarah aya beberapa sabab nu ngawajibkeun ngagali deui kuburan kurang lebih aya 4 nya dina sarah. Hasil keterangan tina kitab-kitab sanes gitu.